Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra kaum dangu tepang deui nya sareng simkuring Encing Adnan dina gelaran dongeng Sunda anu mantun lakon Jejer Awi Pasaran Anyar anu baris ngalajengkeun seri K20. Nanging sateu acana langkung tipayun simkuring nyuhun dihapunten karena samudaya kalepatan sok pilih seueur kakirangan tina undak usuk bahasa atanapi bilih ayana kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina rumawi daya mangan seukur carita fiksi anu direka ku simkuring diproduksi atanapi diterbitkeun ku PT Poras Rekor kalayan di produseran ku dua produser nya kahijina Nyai Haji Armelia Anjarwati Saputri anu kaduana Bapak Haji Rano Karno kapungkur masuk ngadamel skrip ieu sidul lah tah kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga urang lajengkeun deui wae ieu cumariosna dongeng anu mantun lakon Jejer Awi Pasaran Anyar dina seri K20. Wilujeng ngadangukeun yu ah. Mitra kaum dangu dicarioskeun Barda jeung Jaka isu keneh geus nepi ka lemburna mulang ti gunung nimuan Ki Kutuja salaku dukun teluh nu bade neluh ka Ijang ngan harita si Barda teu langsung mulang manehna ngilu ka bumi Jaka sabab Jaka ngajak keneh di baturan ku si Barda nya kitu para mitra ngagambarkeun wayang Barda sareng Jaka dina tepas obrolanana oge bahasana sok kasar maklum sok nganggap sapantareun barida memang Barda mah kitu budakna ge sok asal telepok wae dina omong. Yes Barda sia tong mulang heula baturan uing we heula bisi ayana naon uing euy ceuk si Jaka ka Barda bari lempang mipir galengan sawah nu bade mulang ka bumi. Ayo uing mah Jak kalau uing mah da moal lengan dieu geus biasa uing mah saminggu teu balik oge asal bakona we atuh siapkeun dah beres sagala oge ari aya bakona mah. Barda bari heureuy tapi menta pangarti ti Jaka para mitra. Heueuh tenang we perkawis bako mah loba dasar maneh mah tukang ngempul udud we jeung udud sapopoe pagaweanana. Jaka nembal bari ngece ka si Barda disebatna tukang ngempul sabab ngarokona kuat sapertoskeun sepur. Lalaki atuh euy wajar asal tong culang colong we ya we mah sanajan bangor ge teu batak siga batur mun panen wali nyolongan gabah. Tembal Barda bari lajeng ngaliwat solokan leutik. Emang saha Barda nu sok kitu? Saurna si Egot nu sok pisan menjadi tukang colong gabah mun panen mah nya. Taros Jaka sajajalan bari ngobrol ngarah teu bosen. Kau ditanya tuh si Egot mah Jak ujeng gabah ayam ge ari manehna aya kasempetan keur nyokot diembat wae ku manehna. Jak kumaha ayeuna Ijangnya sigana bakal gede hulu wae ka urang lembur dan geus pasti atuh manehna ayeuna bunghar sabab nikah oge jeung anak tunggal Juragan Sopandi. Tembal Barda
Bari diselah ku ngabahas Ijang. Nya Jaka janten seueul jeung keheul deui wae ku ngadengena. Isukan peuting ge pae Barda. Si Ijang mah moal diantep. Saha wae jelmana geus hianat ka dewek mah pasti bakal menang mamala. Emang dihaja ku dewek ge. Padahal mah ti sakola dugi pamuda nyobat jeung uing. Sok loba dahar ti uing. Mun teu aya uing nu sok merekeun beas nyokot ti imah keur manehna jeung ninina. Kocap Jaka. Bari nalungtik kana mangsa ka tukang nu geus paheutna nyobat jeung Ijang. Ya tetep Jak, eta mah baheula. Ayeuna mah pan lain. Bisa-bisa maneh nu bakal ditulung ku manehna sabab aya paribasa melak cabe jadi cabe Jak. Tembal Barda ka Jaka para mitra. Bari ongkoh lempang mipir galengan sawah nu masih lobi Ciibun. Ajis, teu hayang-hayang acan uing dibantu ku manehna. Kan nyeri aing ngelehan sagalana Barda. Barina ge isukan peuting bakal maot. Si Ijang mah uing geus percayalah Ki Kutuja moal bakal gagal. Kocap Jaka. Nu nandakeun banget ngewana ka Ijang. Dina hatena geus mulai gede kayakinan yen Ki Kutuja bakal laksana neluh ka Ijang. Alus ya, mun maneh geus percaya mah hartosna uing teu bakal jadi pikang ewaeun maneh. Sabab geus nuduhkeun ka jelema nu teu salah. Nya eta jelema anu memang porsina ahlina teu aya sanes Ki Kutuja. Barda siri ngajawab kanyataan Jaka nu geus gede yakin ka Ki Kutuja para mitra. Tapi Barda, kumaha mun Ki Kutuja teh gagal euy? Moal kunaon uing kena? Taros Jaka kasih Barda nu harita ujug-ujug jol pikiran pika hariwangna. Ih, pan sagala rupina geus kasaksen ditarima ku maneh Jak. Uing teu milu-milu. Tapi si yakin siapa beuki kiwari can aya jelema anu sanggup ngalawan kana ilmu Ki Kutuja mah. Tembal Barda. Bari nenangkeun rasa kamelang Jaka dina perkawis eta para mitra. Mitra kaum dangu. Jaka jeung Barda lami-lami nepi ka bumi. Katawis jam di enjing harita nembe nepatan kana jam 8 langkung 3 menit. Jaka nu kaleresan memang indung bapana nuju teu aya di bumi. Sabab kamari sateu acana Jaka angkat ka gunung, bapa jeung indungna geus mere beja aranjeunna bade saminggon ulin heula ka kolot indungna hartosna aki ninina Jaka ti indungna anu aya di Gunung Sulung nyaeta hiji daerah anu jauh di jugjug ti kampung Gobogan. Nya harita Jaka jeung Barda langsung wae ngareureuhkeun rasa kacape bari calik di kursi tukang paranti ningalian lauk nu aya di balong tukang bumina para mitra. Sepi Jak, ka mana ari indung bapa maneh? Taros si Barda. Da memang terang bahwa indung bapana Jaka nuju teu aya di bumi. Saminggon peuting di aki jeung nini uing di daerah Gunung Sulung. Mata kuing ngajak maneh titah maturan uing sote. Sieun bisi aya naon uing sosoranganan di imah. Tembal Jaka kasih Barda. Nu memang dua nana pada-pada ngarasakeun capena leumpang para mitra. Jak, uing ngadamel kopinya. Gimana ari kopi ayeuna Jak? Taros Barda. Bari langsung rikat hudang ka tempat kopi nu dituduhkeun Jaka. Sok ditu nyeun, dua sakantenanya Barda. Tuh di ditu, nu dina toples bodas. Tembal Jaka. Bari nunjukkeun ke arah di mana ayana kopi.
kopi harita dijieun ku si Barda. Sareng sena diwedangkeun sakalian di meja tukang. Barda ningal si Jaka nu asa cicing aya pikiraneun harita. Kulantaran kitu Barda naros langsung ka Jaka. Jak, aya naon? Siga nu pikiran teuing. Sieun teu mempan teu ki kutuja. Apa maneh rada pikiraneun sabab geus mere duit ka ki kutuja? Tarosna Barda bari cobi nebak-nebak eusi pikiran Jaka. Barda, uing lain berat mikiran duit, lain deui teu percaya ka telu ki kutuja. Tapi uing masih wae kababayang rarai Nyi Sekarwangi euy. Jeung heueuh deui, mun ningal kanyataan malah jadi pamajikanana Ijang. Kasaan dina hate uing keukeuh teu redo mun Ijang diteluh tapi Nyi Sekar ongkoh teu kapimilik uing. Tembal Jaka, bari gagaro leutik, turu nyuruput kopi. Dilajeng nyekreskeun korek balon, bari ngisep udud nu si Barda. Ari maneh nahalikeun hese Jak. Mun masalah si Ijang beres berarti pan bisa dilajeng karena masalah kadua. Nyata masalah urut pamajikanana. Pan maneh ge geus ngomong. Engke lamun geus beres si Ijang, urang pelet. Nyata Nyi Sekarwangi supados kapimilik ku maneh. Tembal Barda bari seuri, sabab geus biasa si Barda dina nanggepan hal samodel kieu para mitra. Laksana kumaha ieu teh? Urang asa linglung ieu teh Barda. Taros si Jaka nu rada linglung ku pikiran harita. Atuh kantul urang datang deui ka kitu kutuja. Urang pentas supados urut pamajikan Ijang bisa bogo ka maneh. Laksa bingat aya halang mun naon anu dipahojong maneh bisa kalaksana. Ari uing Jak, sanajan loba kahayang, ukur kaayaan diri. Raksa teu daya, nya kieu we jadina. Teu puguh hirup, teu boga keur mayarna. Model maneh mah boga kahayang naon, sok asal datang. Hayang ieu tinggal meuli, pan maneh geus meunang duit loba. Alatan meunang hadiah lomba teh basa harita yang si Ijang. Ceuk si Barda bari nerangkeun nu ditungtungan carita kateumampuan dirina dina ngawujudkeun kahayangna. Nya Barda, lancar otak maneh teh euy. Urang nahabet teu kapikiran kitu nya, asal linglung. Padahal gampang, jeung urang geus ngomongkeun ka maneh poho. Jaka seuri peda ngarasa menangkeun saran nu tepat ti si Barda para mitra. Maneh meureun keur loba pikiran, janten we ngebleng otakna Jak. Geus sok urang ngopi udul we ayeuna mah lah. Pungkas si Barda bari silih seuri duanana dibaturan ku Cikopi jeung udud para mitra. Mitra kaum dangu, singkat carita, urang kaganti peuting. Lembur gobogan teu biasana, ngarandapan hawa tiris nu nyerecep nepi ka tulang sumsum. Kabut gunung asa muluk-muk ngebul, lolongan anjing ti alas jeung pakebonan kadang welan. Siga-siga bakal tumerep kajadian nu lain ti biasana. Hal kitu samentawis dirasakeun ku Jaka jeung si Barda harita. Jaka jeung Barda nu kaleresan nuju melek oge tinepatan jam 8 peuting, duanana ngobrol di hareup bari ngopi para mitra. Berarti peuting ayeuna nya Barda ki kutuja bakal nurunkeun teluhna teh. Taros Jaka ka Barda bari dikorodong sarung lantaran tiris ku angin peuting. Nya Jak, pan kitu saur anjeunna oge.
antosan isukan peuting berarti peuting ieu bakal nibat telu ka ijang. Komat we, mana ulah ngalanggar syaratna, nyata ulah sare di luhur lah. Nya, gampang lama gitu. Tembal Barda. Dina ngemutkeun deui ka Jaka kana hal syarat nu diwartoskeun ku Ki Kutuja. Tuh, Barda. Jaga teu biasana angin gunung nepi ka dieu. Tiris pisan. Jabaning tulolongan anjing di alas kuat tarik kadanguna euy. Wing asa aya rasa kurinding kieu euy. Naon ieu nya bakal aya naon ieu teh Barda? Pija Jaka ka Barda. Naroskeun ngarandapan rasa anu teu puguh dirasa. Sabab memang tara biasana awak itu nepi ka lembur eta para mitra. Ujang maneh Jak? Wing sarua. Meureun ieu pituduh Jak. Bakal diijabahna teu Ki Kutuja. Tembal Barda. Bari sarua mulai ngarasa aneh. Ngaheab rasa awakna si ganing teu puguh netep alur getih nu ngalir dina awakna. Nya panginten kitulah. Tapi saumur hirup wing karek ngalaman rasa keung kieu euy. Ceuk si Jaka bari kaget. Sabab ngadangu siga aya sada ngebledug di paguritan imah. Nya atuh duana narikat ka tukang nempo bisi aya nanaon para mitra. Aya sada bledug. Tibeh dieu naonnya Barda? Taros Jaka ka Barda. Bari geus nangtung di paguritan mawa sosorot senter kasagaliter pojokan di pakarangan tukang teh bari disorot. Jak, itu naon? Sigandung aya seuneun kaluar tu pojok. Tunjuk Barda ka etandog nu hurung aya seuneun. Jaka langsung ngareret tur ngadeukeut bari nyepengan leungeun si Barda. Eta cekolot mah telu Barda. Berarti Ki Kutuja keur ngagawean teluna euy. Beja Jaka kasih Barda. Nu harita ge salami ieu Barda karek terang sanaos sok nganter jelema pikeun mentakeun teluh ka Ki Kutuja. Oh kitu Jak. Bae atuh bami kitu mah urang tinggalkeun we. Ngaburang ka mana nya? Tembal Barda bari sasarengan harita teh. Ningalikeun ka eta seuneun. Ngapung ka luhur. Tur lalaunan beuki ka luhur deui. Teras indit ka arah kidul. Jak, itu ke arah kidul. Bener ke arah kota Jak. Moal salah bakal nepi ka ijang peuting ieu. Tunjuk si Barda nu sami diawasan ku Jaka oge dina harita para mitra. Hebat Ki Kutuja. Kuatnya oge di mana bumi wing ayana. Moal mangmang pami kieu mah euy. Pasti bakal kena eta teluh ka si Ijang. Nya geus Barda, kangge keamanan urang mendingan malekan we peuting ayeuna mah. Urang antosan kabar. Isuk naha bakal rame teu ye ngeunaan kabar Ijang ti para wargi teh. Ceuk si Jaka. Nu harita geus teu sangka luas ngalakukeun kasalahan nu dikutuk pikeun dilakonan. Ayo siap Jak. Wingi sami waspada bisi kuna naon mending ari melekan duaan mah. Tembal Barda ka Jaka bari ngilikan hayam pamanggang di kandangna mipir di sisi balong. Naon Barda? Ngel naon? Taros Jaka kasih Barda. Lain. Meh aya gawe euy. Urang ngabakar hayam we atuh yuh. Itu aya hayam maneh nu pamanggang gurih Jak keur dibakar mah. Kocap Barda ka Jaka nu ngolo ka hayang minuhan beuteungna di mangsa peuting harita. Dasar sia mah. Tukang ngakaneun. Sok cokot geura peuncit jeung urang olahan langsung dihareup. Urang nyeun rehak apina heula lah. Meh ulah tunduh nya. Waler Jaka bari tungtung nama ngabakar hayam. Ngantosan isukan nu diantos nampi beja kana kaayaan Ijang para mitra.
Mitra kaum dangu, simpe tina kacape nuju di alaman ku Ijang jeung Nyi Sekar. Rengsena peuting kamari hajat ngajantenkeun kembang endah nu diantos ku panganten. Sakamar duduaan ngamadu cinta ngipu katresna. Nyi Sekar nu banget geulisna teu pisan nyingsar saketip soca ilang tina pamandang Ijang. Malihan memang dasar wanoja nu ngajaga aurat jeung sagala rupina endahna luar biasa. Rasa nu teu katandingan dina bungahna Ijang nu tos janten salakisahna Nyi Sekar bakal jadi kapasirik keur kabeh lalaki nu kongsi neuneun rasa ka Nyi Sekar. Teu kakantun jaka oge para mitra. Kang, peuting ayeuna urang kantos janten laki rabi anu teu kedah deui kahahalang ku cara dosa dina mangsana urang kulem sasarengan. Kocap Nyi Sekar. Nu harita diuk di lahunan Ijang kalawan masih rapet anggean. Alhamdulillah Nyai, hatur nuhun sate acana Nyai kantos kersa nampi engkang. Ngan Kang asa hariwang, duka kunaon hariwang teu puguh pikiran. Waler Ijang ka istrina, dina ngarasa teu puguh rasa ku kaayana pikiran nu teu geunaheun. Dupi kunaon aring Kang? Nahang Kang, teu seneng nikah sareng abdi Kang. Taros Nyi Sekar bari hudang tur calik ngusap kana pipi Ijang. Sanes kitu Nyi, akang bagea laksana pinuh kubinga, bagian nu teu bisa ditandingan ku gedena dunya jeung saeusina. Nanging engkang asa tisaprakna calik di kursi babahan, asa aya teu geunah pikiran, ngan teu geunahna duka kunaon. Awak akang asa laleuleus, teu bangkit tanaga, asa rungsing hate, nanging teuing teu ngarti. Dugi ka peuting ieu Nyi, walerna Ijang. Mertelakeun eusi hatena kalian pikiran anu teu geunaheun ka Nyi Sekar para mitra. Pami kitu mah langkung saena engkang ayeuna kulem we heula dipangdamelkeun cin teh hanetnya. Terus akang kulem obokeun heula urang laksanakeun sono urang salaku panganten isukan peuting wae engkang. Sabab abdi moal sanggem pami ninggal kaayaan engkang nuju pikiran teu puguh kitu. Kocap Nyi Sekar nu nyerenkeun salakina pikeun istirahat heula. Sabab pamikirna manawi kacapean Ijang teh kulantaran hajatna. Keku abdi dirancetan nepi ka engkang kulem nya ayeuna dikantun heula engkang abdi bade ngadamel cin teh heula. Lajeng kocap Nyi Sekar nu teras kaluar kamar anjeunna muru ka dapur bade ngadamelkeun cin teh haneut kangge Ijang. Mitra kaum dangu, tinepatan jam 12 peuting nalika Nyi Sekar ngabantun cin teh ka kamar. Nyi Sekar kaget. Ijang nuju gegerung gogolepakan ngarasakeun rasa kapanas awak nu siga dipanggang dina seuneu, ngabebet-bebetkeun awak manehna nepi kaluar getih ti pangambung. Sakapeung Nyi Sekar cobi nahan bari tulung-tulungan. Kitu deui indung bapana Nyi Sekar oge janten ngariung kusasahna. Nanging Ijang asa aneh malah lumpat ku gedbegan dugikeun kaluar bumi harita teh. Teu sadar malah nepi ka kali di tukang. Anjrem harita Ijang ka kali. Anu teu sanes eta teh mangrupikeun kali gede. Pamikirna keur ngeureunkeun rasa panas nu dirasa kana dirina. Aduh, Kang kunaon Kang? Ulah lumpat Kang kunaon? Nyi Sekar ngudag ka Ijang.
Kitu oge indung bapana jeung sadaya pawonganana Paku Sopandi teh muda Nyi Sekar ukur cirik ningal salakina andirem ka kali gede. Kulantaran caina teh milina santer dugikeun dina harita ijeng kabawa palid duka nyangsangna aya di mana sabab peuting kayaanana poek mongkleng harita teh para mitra. Teangan minantu urang. Udah geng susur ka mana nyangsangna itu teangan. Saur Paku Sopandi. Nu harita bari nyangga Nyi Sekar nu tos pingsan. Sabab nyaksen ningal palidna ijang nu bari gugulasan sapertos lauk nu ngagarawil dina pancing. Ih Neng Nong para mitra. Hapunten dongengna kabujang Neng Nong. Urang lajengkeun wae dina seri ka-2 hijinya engke. Nyuhun dihapunten tina samudayaning kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.